Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah harti anu kagenepna la ma'buda illallah. Teu aya anu disembahna anu hak diibadahan salianti dat Allah. Harti la ilaha illallah anu kagenep nyaeta la ma'buda illallah. Teu aya anu hak diibadahan, teu aya anu hak disembah kecuali Gusti Allah. Lamun nyembah kanu sejen salian Allah eta teh nu kitu teh musyrik. Jelema musyrik ka Allah nyembah, ka salianti Allah nyembah musyrik jelema nu kitu teh. Ulah innasyirka ladulmun adim, saestuna syirik eta teh dosa gede. Syirik teh ngareujengkeun ka Allah ibadah, kasalianti Allah ibadah ulah diakurkeun. Da aya nu ngakuran ka Allah. La ilaha illallah harti anu katujuhna nyaeta la matluba illallah. Teu aya anu disupri, teu aya anu hak digugu, teu aya anu hak digugu parentahna, teu aya anu hak dijauhi laranganana kecuali parentah Allah, kecuali larangan Allah. Dina harti keagamaan mah kitu. Nah eta harti la ilaha illallah anu katujuh naon cenah? Teu aya anu hak ditaati parentahna kecuali Allah. Teu aya hak anu kudu dijauhi laranganana kecuali larangan Allah. Jadi kieu, setiap ada perintah maka baca ku orang teh apakah perintah tersebut sesuai dengan perintah Allah. Jika sesuai dengan perintah Allah silahkan laksanakan. Minimal atuh henteu naon, henteu melanggar aturan Allah atuh eueuh unsur perintah Allahan oge. Tuluy kieu, mun urang ngajauhan sesuatu maka baca nu dijauhan ku urang teh anu disingkahan ku urang teh apakah eta anu disingkahan teh adalah larangan Allah. Lamun urang nyingkahanana pedah eta anu disingkahan teh dilarang ku Allah, berarti urang teh ngamalkeun makna la ilaha illallah, la matluba illallah. Teu aya anu disupri parentahna pikeun dilaksanakeun, teu aya anu disupri laranganana pikeun disingkahan kecuali larangan Allah. Tah ngamalkeun eta. Janten cek wa ajengan mah ulah cicing dina hayang tapi kudu cicing dina kudu. Naon cenah? Ulah cicing dina hayang tapi kudu naon? Kudu cicing dina kudu karti teu. Lamun deal ngalaksanakeun eta teh ulah semata-mata kahayang deal. Tapi kudu kumaha? Deal teh ngalaksanakeun eta pagawean adalah semata-mata pedah we diparentah ku saha? Ku Allah, lain semata-mata kahayang. Paham? Lamun deal ngaji, lamun deal salat ulah semata-mata pedah we salat jeung ngaji teh resep. Na ulah karena resep kahayang urang hungkul. Tapi kudu aya unsur salat jeung ngaji teh diparentah ku Allah, makana dilaksanakeun. Paham? Hiji naon cenah? Ulah cicing dina hayang tapi kudu cicing dina kudu. Nu kadua ulah nyingkah dina mung tapi kudu nyingkah dina ulah. Naon cenah? Nyingkah dina mung tapi kudu